bisa bonconong mun hatena ka mana meuni bener teu batak loba jama tabrakan dah hatena inget ka pamajikan bujur truk dianggap bibir pamajikan dicium sabab naon sabab teu hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi patepang paampok deui sareng sini kuring muslim Garut mangga saatan nonton like heula subscribe sareng share. Wilujeng nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nada dan dakwah tapi aya gitar aya suling aya kena ini diguar biasa etik badu bamplat lakuk wing mendengar ti karek apal tadi wing mah apal ge ketuk tilu nah ketuk tilu teh itu ternyata lain aya jaipongan bari jeung nyawer kana susu penari ditelepkeun kana susuna tah eta nu ngotoran seni teh padahal mah ketuk tilu teh iman Islam ihsan urang Sunda mah kudu boga ketuk tilu boga iman boga Islam boga ihsan rukun iman aya genep rukun Islam aya 5 rukun ihsan aya hiji genep tambah 5 tambah hiji 12 mun urang Sunda nyepeng umat Islam nyepeng kana iman Islam ihsan anu utuh moal cilaka 12 batak sok aya cilaka 12 da cilaka 12 teh eta tukang dedi tadi dikitukeun kudu dibalikeun kabeh ka dieu Gusti lain ka luhur di dieu sabab Allah mah aqrabu min hablil warid lebih deukeut tibatan urat nadi jadi lain kieu tapi kieu tak tingali ulama tarekat tawajuh lah di mana tempatna ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa ya al qalbu ingat dina diri maneh teh aya segumpal daging mun eta bener-bener kabeh amal maneh mun eta goreng-goreng kabeh amal maneh naon al qalbu hate makana hati-hati tuh naon-naon ge pan aya tumpak motor kumaha tulisanana hati-hati di jalan aya nu kieu panon-panon di jalan suku-suku di jalan lengan-lengan di jalan aya teu hati-hati nah sababna panon mah kumaha teh ceuk bahasa jelema pinter panon bahasa indra mah eta ngaranna syaraf motoris ari hate syaraf sensoris ari panon kumaha teh masing nu molotot bisa bonconong mun hatena ka mana meuni bener teu batak loba jama tabrakan dah hatena inget ka pamajikan bujur truk dianggap bibir pamajikan dicium sabab naon sabab teu hati-hati mata konsi sagala hirup mah kumaha atina wening ati layah mana pan dieu ningali Taufik Hidayat menang duit nah nu ceurikna beut ibu sabab ibu boga hate lamun jelema geus teu hatena cilaka nu ceuk tadi geus kufur geus kafar geus kafaro geus ditutup hatena ditulak hatena dikunci hatena mun jalma geus dikunci hatena bet boro-boro kabeh urang oge dikunci hate mah cilaka kiai dikunci hatena cilaka moal dek ngadengekeun batur ngomong ka batur rajin ngadengekeun mu pan aya nu kitu bener doakeun jujun tong jadi nu kitu amin geun da jujun mah lain kiai karek bau-bau kiai tapi mending bau kiai daripada kiai bau padahal sebenarnya malah mun teu ditulak hatena khudil hikmah min ayyi wi'ain kharajat di santrina ge aya ilmu nu cantang tuh aya di manehna dengekeun batur tong hayang didengekeun we ku batur ari ceulina teu daek ngadengekeun batur teh jadi cikang dedi ditulakan hate kiai asa diri pang benerna batur salah jamaah ahli neraka kiai ahli surga ditulakan mah nyari jamaah jaba diuk dina taneuh beureum jaba kalotor jaba ngadagoan kita tadi hayang kieu ge ditahan manya bagian neraka ari aing 20 juta surga pan teu adil bener teu
tak kurang diajar eueuh istilah jujun mamatahan anjeun dipapatahan. Jujun nyarita lain keur anjeun tapi jujun nyarita keur ceuli jujun. Matak ceuli yang hareupna ka hareup sababaham uing ayeuna di hareup. Artina sora uing kudu direngeula ku ceuli uing. Dina baham uing kana ceuli uing mah satengah jengkal. Dina baham uing kana ceuli bapak mah meteran. Komo nu di tukang mah puluhan meter. Kan lolobana jelema ayeuna ari batur hayang ngadengkeun sorana, ari ceulina tolek kana sorana-sorana. Loba nu kitu loba. Ai kana kasalahan batur rajinaliti, ai kasalahan diri poho. Tungtungna asa aing bener, batur henteu bener, batur sah. Aing nu bener, aing nu bener. Aing teh jelema kitu mah sok dijungkel. Haji ieu tadeu nu Pak Haji sedena muhun Allah Pak Haji meuni beunghar aing teh. Ya kebon kalapa nu Pak Haji sadaya muhun meuni sagala boga Haji teh. Saurna Pak Haji mah tiasa naik tangkal kalapa nyelira bisa mah ngabuktoskeun terekel kana tangkal kalapa geus di luhur. Pak Haji hebat aing teh koleang labu we. Kuduna di luhur mah pageuy aing teh. Jadi loba jelema ayeuna kagorengan batur diungkit-ungkit kagorengan diri poho.